Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten bade ngawagel tiasa nyuhunkeun waktosna sakedap dupi wasta ibu saha? Ibu Susi. Tepangkeun sataya acara Nabi Abdi Rahayu Purnamasari. Simkuring bade ngawawancara ibu tugas bahasa Sunda. Mohon mangga perkawis naon? Tos sabaraha lami ibu icalan di dieu teh? Atos 3 tahun. Icalan di dieu teh rame teu Bu? Lumayan alhamdulillah ngeureuy. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kinten-kinten hargi sembako sapertos endog, tarigu, minyak, sabarahaan eta teh? Upami endog 22.000, pami tarigu anu biasa teh 6.700, sareng lisah mah 10.000. Saha wae nu ngabantosan icalan di dieu teh? Aya seteteh nu di bumi. Kawit modal awalna icalan di dieu teh sabaraha? Nya kinten-kinten 2 jutaan penten kawit nama. Penghasilan per harina icalan di dieu sabaraha? Ya kadang 1 juta langkung, kadang teh 2 juta. Ibu hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.